Ciung Wanara ngarupakeun dongeng anu nyaritakeun kakejeman kahirupan karajaan. Panasaran? Sok atuh ulah dipareuman. Urang guar caritana di dieu. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios Sunda. Ayeuna urang dongeng anu judulna Ciung Wanara. Kacaritakeun di Karajaan Galuh, harita anu keur ngaheuyeuh dayeuh nyaeta Prabu Brahma Wijaya Kusuma. Anjeunna boga dua permaisuri, anu hiji namina Dewi Naganingrum, anu kadua namina Dewi Pangrenyep. Kabeneran harita teh duanana keur kakandungan. Cunduk kana waktu ninggang kana mangsa, Dewi Pangrenyep ngalahirkeun budakna. Orokna lalaki manikasep jeung mulus pisan. Terus dingaranan Haryang Bangga. Sababaraha waktu ti harita Dewi Naganingrum oge ngalahirkeun. Manehna diparajian ku Dewi Pangrenyep. Putra Dewi Naganingrum oge sarua lalaki anu kasep jeung mulus pisan. Tapi Dewi Pangrenyep anu jadi maruna Dewi Naganingrum ngabogaan niat goreng. Orokna diganti ku anak anjing, nepika seolah-olah Dewi Naganingrum teh ngelahirkeun anak anjing. Ari orokna anu saestuna diasupkeun kana kandaga dibarengan ku hiji endog hayam, terus dipalidkeun ka walungan Citanduy. Mireungeuh kaayaan kitu, Raja Prabu kacida ambekna. Manehna nitah kilengser supaya ngaleungitkeun Dewi Naganingrum anu dianggap geus ngawiwirang Karajaan Galuh kulantaran geus ngalahirkeun anak anjing teh. Ku kilengser Dewi Naganingrum teh dibawa ka hiji tempat tapi teu nepi ka dipaehan. Ku kilengser manehna disimpen di hiji leuweung anu jauh ti dayeuh Karajaan Galuh. Urang balik deui kana orok anu diasupkeun kana kandaga teh. Sanggeus kandaga dipalidkeun, kandaga eta nyangsang dina babadon tataheunan lauk Aki jeung Nini Balangterang. Barang Aki jeung Nini Balangterang neang tataheunanana, manehna kacida bungahna meunang kandaga teh. Leuwih-leuwih sanggeus nyaho yen di jero kandaga teh aya orok lalaki anu mulus tur kasep. Singkat carita, budak teh dirawuh di pangku dibawa ka lemburna anu ngaran Geger Sunten. Terus budak teh diaku anak ku manehna. Sababaraha taun ti harita budak teh beuki gede, tapi masih can keneh dingaranan. Hiji poe budak teh milu ka leuweung jeung Aki Balangterang rek ngala manuk. Nempo manuk anu alus rupana, budak teh nanyakeun, "Ari eta manuk naon, Ki?" Cek budak. Si Aki ngajawab, nyebutkeun yen eta teh manuk ciung ngaranna. Tuluy budak teh nempo monyet, terus nanyakeun deui ngaranna. Dijawab ku si Aki, eta teh ngaranna monyet atawa wanara. Budak teh katempo resep pisan kana ngaran eta. Geus kitu manehna menta supaya dibere ngaran Ciung Wanara. Aki jeung Nini Balangterang nyatujuan kana kahayang budak. Menang sababaraha taun ti harita, Ciung Wanara
geus ngajanggelek jadi pemuda anu kasep pisan sarta gagah pilih tanding. Ari endog hayam anu harita diasupkeun kana kandaga disileungleman ku Nagawiru di Gunung Padang nepi ka menggarna. Ayeuna geus ngawujud jadi hayam jago anu alus tur pikalucueun. Dina hiji poe Ciung Wanara amitan ka Aki jeung Kanini Balangtrang sabab rek nepungan raja di Karajaan Galuh. Manehna indit bari nyelek hayam jago anu asalna tina endog nu marengan manehna basa Pali dina jero kandaga. Ciung Wanara apruk-aprukan bari tatanya kasasaha anu kapanggih di jalan keur ngajug-jug ka Karajaan Galuh. Geus meunang sababaraha poe apruk-aprukan manehna nepi ka alun-alun Karajaan Galuh. Terus manehna amprok jeung Patih Purawesi katut Patih Puragading. Nempo Ciung Wanara mamawa hayam jago eta dua patih teh ngajak ngadu hayam. Teu loba omong Ciung Wanara ngalayanan ka hayang patih eta. Atuh prok we hayam Ciung Wanara jeung hayam Patih diadukeun. Hayam Patih Puragading eleh nepi ka paehna. Atuh Patih Purawesi ambek. Terus manehna rek newak hayam Ciung Wanara. Tapi barang rek ngarontok Ciung Wanara ngaleungit. Dua patih teh buru-buru lapor ka raja. Ngadenge laporan eta raja terus nitah lengser pikeun newak Ciung Wanara. Kacaritakeun Ciung Wanara geus katewak terus dibawa ka kerajaan. Manehna angger keneh nyelek hayam adu anu tadi geus nyelehkeun hayam patih teh. Nempo kayan kitu raja ngajak ngadu hayam ka manehna. Duanana make tandon. Lamun hayam Ciung Wanara eleh, tandonna nyawa Ciung Wanara. Sebalikna lamun hayam raja nu eleh, tandonna nagara sabelah. Sarta Ciung Wanara baris dijenengkeun jadi raja jeung bakal diaku anak. Teu lila ti harita ngan gapruk we hayam teh diadukeun. Lila-lila hayam Ciung Wanara teh kadeseh terus kapaehan. Ku Ciung Wanara hayam teh dibawa ka sisi Cibarani terus dimandian nepi ka elingna. Terus gapruk diadukeun deui. Keur kitu datang Nagawiru ti Gunung Padang anu nyurup kana hayam Ciung Wanara. Sanggeus kasurupan Nagawiru, hayam Ciung Wanara unggul hayam raja eleh nepi ka paehna. Luyu jeung janji Ciung Wanara dibere nagara sabelah nyaeta di belah kulon. Terus manehna dijenengkeun jadi raja sarta diaku anak ku Prabu Brahma Wijaya Kusuma. Ari nagara anu sabelah deui dibikeun ka Haryang Bangga. Ku kabinekasan kilengser Ciung Wanara akhirna bisa katepung deui jeung indungna nyaeta Nyi Dewi Naganingrum. Lila-lila reka perdaya ti Dewi Pangrenyep kanyahoan ku Ciung Wanara. Saterusna Dewi Pangrenyep teh ditangkep jeung dipanjarakeun dina panjara besi. Haryang Bangga kacida amekna basa nyahoeun yen indungna geus dipanjara ku Ciung Wanara. Atuh ger manehna tarung tapi tayanu eleh da sarua-sarua saktina. Tapi lila-lila mah Haryang Bangga teh kadeseh ku Ciung Wanara. Terus Haryang Bangga dibalangkeun ka wetaneun Cipamali. Tah ti harita kaayaan Galuh
jadi dua bagian. Anu belah kulon Cipamali dicangking ku Ciung Wanara, ari nu belah weteunana dicangking ku Haryang Bangga. Mung sakitu dongeng anu judulna Ciung Wanara. Hatur nuhun.